Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas genep? Minggu ayeuna sarehat? Alhamdulillah ya. Pami urang masih di pasien kesehatan ya. Jeung pami nu teu damang, mudah-mudahan diangkat ya panyawatna jeung dipasihan kesehatan juga seperti biasa ya. Ayeuna orang teraskeun materina ya di bab 2 ya. Di bab 2 ya, di bab 2 di halaman 18 anu judulna ngahiji dina berbedaan atau bersatu dalam perbedaan ya. Nah, dina halaman 18 didinya aya teks argumentasi ya anu judulna Aneka Budaya Nusantara ya. Nah, teks eta bisa dibaca ku urang sadayana ya. Teksna teh dugi ka halaman 18 ya. Nah, taya nu sarua pisan di alam dunia teh nu ayangan siga atawa mirip. Geus jadi hal wajar lamun di alam dunia beda-beda teh. Sakapeung perhatikeun ya. Perhatikan buku paketna ya. Sakapeung urang henteu ngeh yen pangeran nyiptakeun kaayaan nu beda-beda teh sangkan orang silih lengkepan tur silih ajenan ya. Itu ya di paragraf hiji ya. Tadi dijelaskan bahwa di dunia teh pangeran ya Gusti Allah nyiptakeun orang beda-beda ya. Aya peuting, aya beurang, aya lalaki, aya awewe ya. Terus aya luhur, aya handap gitu ya. Nah, eta lamun Gusti Pangeran ya Gusti Allah nyiptakeun sarua sadayana ya sami sadayana kumaha gitu ya. Jadi Allah teh nyiptakeun alam dunia teh adil ya, aya beunghar, aya nu beunghar, aya nu miskin gitu ya. Nah, sanes miskin ya apa ya. Jadi can kaya ya gitu ya. Di Indonesia tumuwuh rupa-rupa seler bangsa-bangsa, bahasa jeung budaya anu beda-beda. Tapi gumulung jadi hiji nyaeta bangsa Indonesia. Eta sababna bangsa Indonesia boga moto Bhinneka Tunggal Ika, najan Trineka tur bineka tapi tetap eka tur hiji tah ya. Contohnya di Indonesia ya. Di Indonesia rupa-rupa suku bangsa ya, bahasa ya, jeung budaya ya. Itu ya, di Indonesia tuh berbagai macam perbedaan ya. Dina bahasa, dina suku. Soalnya dina suku we ti Sumatera dugi ka Papua geus sabaraha puluh, geus sabaraha ratus suku. Bahkan aya 1000 suku ya. Terus dina bahasa unggal daerah beda-beda ya. Contohnya dina Sunda aya Sunda Ban, aya Sunda Kulon, Sunda Tengah, Sunda Wetan ya. Sunda Kidul, itu beda-beda logatna ya. Sami juga bahasa Jawa ya. Jawa Tengah, aya logat Jawa Timur. Terus aya bahasa Madura ya. Jeung sajabana ya. Nah, bisa dibaca ya, bisa diteruskan. Bisa diteruskan dugi ke halaman 18 ya. Terus pamitos dibaca tugasna di halaman 20 ya, bagian 2 ya, eusi argumentasi. Nah, pancen mandiri ya. Itu ya. Jadi tugasna halaman 20 tapi saatan ngerjakeun tugas dibaca heula teks argumentasina heula ya.
ulah asal ngisi. Nah terus tugasna ku Bapak diantosan ya paling telat dinten Minggu tabuh 10 wengi, tapi tiasa dibawa dinten Senin atau dinten Salasa ya. Buku bahasa Sundana tiasa dibawa ya, boleh dibawa buku bahasa Sundanya kalau mau dinilai dari pertama belajar sampai hari ini ya, boleh dibawa hari Senin atau hari Selasa itu ya. Nah cekap we materi nah can ditutup. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.